Ojok-ojok tenanya buat bae sugan teh aya salah. Pek teh kebahagiaan urang nyen manehna sirik. Kada eta goreng hate gerak angkat bisi kaburu tutung. Tutung. Ladaan naon Aida jeung bon cabe. Ladaan sungut jelema anu hareupeun soft spoken tukangan jiga bagong. Matakan hirup mah ulah jiga keuyeup. Matana kahareup ai leumpang nya ngigir anjing. Tadi mana pernah tuh nyeri sirah, jangar pisan sirah, nepi ka coplok sirah. Mana pernah tuh? Can sia we tama meureun. Ya aing dilem deui sirah. Lem naon? Lem takol jadi dilem terus ditakol. Makmumna make kopiah bodas. Imamna kopiah hideung sah teu? Nya sah sia atuh. Nah, make jeung seri Aisyah da bener manya teu. Di tanah aing mah sia imam nanti ku jelema asa pira kuku kopiah sia di imaman. Lain dari cenah mah heuh. Doraka lamun kita jelema salat. Dorakanya heuh teh sia. Batur keur salat sia bade titah meuli magnum. Doraka teh sia. Pernah tuh kamu Naon? jawab jujurnya, Naon? tapi Oma jawab cing jujur. Naon? Pernah tuh nyeri sirah ngadahar obat, terus kadahar jeung gelas-gelasnya. Ieu saha nu pernah ieu ngadar gelas ieu? Saha si Limbat? Ngadar obat jo kata gelas. Ya Allah, Pangeran. Ari tadi geus di mana? Di rumah sakit. Aya naon? Nya rupa-rupa aya dokter, aya suster ngejaring makomol bapisan. Maksudna aya urusan naon? Oh, eta anak tetangga ngajuru. Nah, di rumah sakit teh di bidang. Puguh karek 8 bulan reuneuhna ge geus orokna temperatur. Prematur meureun. Tak eta ayeuna ge orok disimpen dina kompresor. Lawan disebut kompresor. Inkubator. Teuing bukan nama eta we. Kompresor. Ha 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 ha!